Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat ngadon, ketemu lagi di channel Kabudi Kosmos. Kali ini kita akan bersama-sama melihat upacara adat mapag pengantin tanpa beserta rombongan adat lengser. Mana kita lihat di sini suasananya adalah di perkampungan, terutama di wilayah Kecamatan Ciawi ya. Mangga silakan untuk melihat bagaimana prosesnya. Ini dia. Puji kajian anu mangeranan anu parantos masihan mangrupi-rupi kanikmatan kalian alhamdulillah. Dina dina hayeuna urang tiasa nyakseni keluarga besar dongkapna keluarga besar Bapak Saifuddin juga Ibu Siti Fatimah di kediaman keluarga besar Bapak Umarudin aja Ibu Suta Solihat, kepada Bapak Saifuddin dan juga Ibu Siti Fatimah, khususnya kepada calon mempelai pria anak-anak murid untuk maju ke depan, melangkahkan kakinya ke depan sambil membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga akang kapayun Kang Amar badai dikalungkeun halaman lena tawis tampi ti kakasih tangga kamu sareng tanda katresna. Mangga dicepeng heula parantos cekap dilapihkeun heula, dirapihkeun heula, tahan alhamdulillah ya. Anak ieu kembang melati anu buleut ngongkorongan janji anu wasuci, sengitna kembang melati sehingga jadikan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Insyaallah tamplok doa ti ibu jeung bapak ti calon mertua mugia dibanjiran ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga Kang Amar salim ka calon mertua, salajengna digendeng eta Kang Amar ku Bapak Umar, bapak palih kanan, ibuna palih kiri, dicandak ke tempat anu parantos disayogikeun. Mangga ka rombongan sadayana supados calik, mangga caralik di tempat parantos anu disadiakeun ku keluarga besar ti calon panganten pamagat.